ari iman teh keur urang mah iman nyaeta yajib tilna iman teh nyata wayajidu atau walayakus yajidu wayakus sok nambahan sok kurang akhiri iman urang eta mah yajidu wayang kusu osok nambihan atawa wayang kusu osok irana bila mana orang sadaya nyaeta tambah dina imana bakal tambah dina kasayana itu tadi kurang nyata yajidu wayang kusu itu iman osok nabihan tadi lamana urang nabihan imana bakal tambih dina kasayanana tambih dina ibadana tambih getol dina ibadah tambih dina urang nyaeta ngajalankeun parentah Allah jeung nyata Rasul kadina urang nuturkeun para alim ulama ilmu tambihna iman. Bahkan saya sebagian keterangan tapi kapunsak nak marifat ka Gusti Allah. Tak eta tambah iman. Kumaha lamun urang-urangan dina kaimanan urang dina kasayanana loba cawageunana iman dina lisana wa iman dina amalna. Lamun urang tuluy-tuluyan kitu pauh ka bina nepi ka naudzubillah nepi ka suul khatim naudzubillah min dari budak-budak urang sadaya kudu menjelaskan atawa berat tentang masalah iman mudah-mudahan tapi dina keimanan urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kadua iman teh ya iman cek syarat khusus kumaha ari cek